Kuring rarandaan 3 tahun, manehna kakelepakan hayang rujuk di oge ti diwaro. Embung, kudu ngaletak cedes sorangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun deui hiji carios pondok basa Sunda Yasana Teh Zakia Ananda kalayan judul Laksana. Nyangakeun kasepuhan Di Garut aya toko kue nu kawentar. Larisa ngaran tokona. Caritana kuring dijodokeun ka duda beunghar pangusaha. Muncek paribasa barudak mah duren sawit cenah. Duda keren banyak duit. Ari kuring mah lain ku nilikan hartana. Dumeh we sieun ku kolot. Teu maksud oge digugu we. Rumah tangga sabulan 2 bulan kuring beuki wanoh jeung manehna. Rasa cinta mimiti aya karasa ku kanyaahna. Kuring beuki yakin meureun ieu jodoh teh kudu tuhu ka anu jadi salaki. Manehna boga budak 2. Alhamdulillah na teh ku aranut narurut teu baraha nya oge umur kuring ngora keneh nincak 20 tahun. Hiji waktu papotonganana minta izin cenah hayang panggih jeung budak nya antukna silaturahmi ka imah. Kadiekeun mah mindeng ngobrol akrab nepi ka sok larsup dahar bareng da puguh kuring mah teu boga hate goreng. Pas nyaah we ka budak ngaragap hate indungna ongkoh. Ngan hanjakal salaki salah ngahartikeun ningali akrabna kuring jeung papotonganana teh. Manehna boga sangkaan yang kuring bakal narima mun di 2. Hiji mangsa mah manehna boga niat balik deui ka popotonganana. Ninggang hiji poe nu moal poho tapi ka irha oge. Poe harita jadi saksi kenyeri. Kuring kudu narima pahit perihna kehirupan nu teu disangka bakal dikhianat kieu akhirna. Poe harita potonganana ulang tahun. Manehna balik ti kantor ngajak kuring meuli kue ka toko Larisa tea. Cenah jang hadiah ulang tahun indung barudak. Nu kacida nyerina eta kue kudu dibikeun ku kuring. Ditanggeuy tuluy diasongkeun. Gusti nu agung nyerina asa sajorewat kilat. Teu kuat nahan cai panon. Barang beres tiup lilin kuring gancang amitan balik ka imah. Sanjona tuluy nutukeun panto
Leweh nyok struksit di satu kengenana. Ras kadiri kot kasa ditentinganan. Naon dosa kuring nepi ka dikieu-kieu. Datu kuring teh teu rusak rumah tanggana. Semalah kuring teu wawuh saha manehna oge. Kuring teu boga niat goreng saketika acan. Malah kesebut nama pengantin anyar, tapi kuring mah malah ditangurus barudak. Boro-boro aya paribasa honeymoon. Sare oge dikoronelan ke barudakna. Itu jadi masalah. Bewe, harima tabungan kuring daek dikawin ku duda. Tapi geuning balasan anak kieu kalah dihianat. Satu sanggup kudu nuluykeun ari kieu cara nama. Kacurug katutup. Ti harita merenahna kawin di stokangan kuring. Da anger sakumaha dirarepeh oge kuring apal. Harita bingungna. Rek minta talak deket kakandungan karek 2 bulan. Lila keneh kelahiran. Kuring muat-muat maneh. Salila keur kakandungan sok mindeng ditinggalkeun. Nyaan Perina hirup kur dijieun ubar wungkul. Geus kaubaran mah hatina baralik deui. Pikir mah mun teu boga iman hayang bunuh diri. Aslina. Jang naon, hirup oge ari ukur deui jerima. Tapi untungna kuring teu kapoekeun teuing. Beraku kuring rek eleh ke pangajak setan. Alhamdulillah. Caritana kuring kuat nahan nyeri dugi ka brol ngalahirkeun. Bakating ku geus teu kuat. Umur budak 7 bulan, kuring minta talak nu dipaksa teh. Pokona mah segala dibalik-balikeun weh caritana manehna teh. Da bonga anak ngahianat. Nya oge manehna teu maksudan nalak. Akhirna talak hiji diragdageun di hareupeun indung bapa kuring. Ti harita kuring nyarita kieu. Kan nyari kuring bakal kaubaran. Mun aya lalaki nu rek bener-bener jadi salaki kalawan tanggung jawab dunya akhiratna. Ngan syaratna manehna kudu mau kue ulang tahun ti Larissa. Pan hayang males ka nyari teh. Da kuring oge bisa siga manehna rek ngabuktikeun yen bakal aya lalaki nu leuwih nyaaheun ti batan manehna. Kuring rarandaan 3 tahun. Manehna kakelapakan hayang rujuk di oge ti diwaro. Embung kudu ngaletak jodoh sorangan. Keun bae podok jodoh asal panjang baraya we. Duh beh boga keturunan. Salila 3 tahun loba lalaki nu datang miharep ka kuring. Tapi eueuh nu lulus hiji oge ku syarat tadi teh. Nu puguh mah lain jodohna we meureun. Hiji mangsa aya hiji lalaki nu kacida pisan nyaaheunana ka anak kuring. Siga ka anakna we. Hubungan 1 tahun nyaan manehna mawa syaratna nyaeta kue ulang tahun ti Larissa teh. Black Forest kue spesial poe harita. Bunga taya duana dan nyaan kalaksanakeun. Kan nyeri kaubaran ku manehna nu ayeuna jadi salaki kuring.
Alhamdulillah nepi ka ayeuna ngarumah tangga dek nincak 10 tahun. Runtut raut saoyunan. Mugia Gusti rumah tangga abdi sakinah mawadah warohmah sapapaosna. Amin ya Allah. Cak barayang sakitu anu kapihatur carios pondok laksana yasana Teh Zakia Ananda. Hatur nuhun kana perhatosan sadayana utamina ka Teh Zakia anu parantos maparin kapercantenan ka Kang Has. Kalayan dipungkas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.